ukur di Bandung ya aya serat ye ti Bapak Ade Nur alamatna Tegal Koneng Cibalok Desa Kecamatan Pagelaran Cianjur Selatan dupi jarak ti Radio Mara 120 kilo Mara katampina sae bersih atuh cenah wilujeng we kasadayana para kru Mara nya boh anu di Bandung sareng di luar negeri ngantos saur pun ieu teh pun ade teh cenah kanggo ade teh aduh acara di Pagelaran Cianjur Selatan Radio Mara teh sae dirariung dugikeun kemun sisi laut dirariung di desa di kecamatan wilujeng kasadayana warga Pagelaran Cianjur Kidul wilujeng kasadayana hatur nuhun je dah gitu pan sok dicarioskeun Kang Ibing atuh cenah ulah malas siaranna sanes malas gajihna leutik da abdi teh atuh sanes teh hayang rajin kedah milarian kejo tah kieu pangitan je urang ngobrol unak usuk basa beko aya nyebutkeun kieu Kang ieu teh zaman demokrasi zaman kamajuan unggal jelema dina alam demokrasi mah sarua hakna geus atuh kitu mah kudu sarua bahasa dipanggil ka unggal jelema teh tong mangke aya kasar aya lemes aya sagala tuh eta siga hade pamadegan tapi meureun urang sih inget aya pamadegan sejen tetela ari hak unggal jelema di negara demokrasi mah sarua tapi ku sabab sarua boh hakna boh kawajibanana atuh kudu silih ajenan silih hormat ari dina basa Sunda pikeun ngajenan pikeun ngahormat teh nyaeta make panta-pantana bahasa tuh tingkat-tingkat bahasa aya nu lemes aya nu sedeng aya nu kasar memang urang jelema sarua tapi pan urang teh meureun ngomong ka inung bapa benten meureun aja ngomong ka sasama beda jeung kasanapeun geura lamun kieu lamun urang ngomong sanajan kasahanapeun ge atawa kan leuwih ngora we sok make kecap lemes upamina we kasemah ka tamu kulantaran ieu teh tamu cenah tamu teh hade tata hade semu ari semah mah cenah ngahesekeun di imah kudu jeung nyuguhan jeung naon tapi pan urang aya kasemah teh meureun mangga calik manya kasemah diuk sia atuh meureun binangan pigeluteun mangga atuh lingi lebet ya pan imah bus asup tah sanajan teh semah leuwih ngora nah pan geuningan lamun nitah hinum teh mangga atuh dileueut manya inum atuh euy tah ieu mah ngeunah kusabab eta unak usuk basa teh perlu keneh dipake nya perlu keneh dipake kalawan eta teh ulah sieun dina basa Sunda memang aya basa kasar basa panengah basa sedeng basa lemes tuh basa lemes urang teu kudu sieun dek salah nyarita dina basa Sunda da anggap we urang teh basa Sunda teh anggap basa asing ena mah kudu diajar deui ti mimiti kajian ku urang Sunda seperti bahasa kasar disebut ke bahasa loma dipakena ka babaturan nu geus loma anu geus akrab buncik bahasa Indonesia nu geus deukeut geuning tampamana bahasa kasar ye ari sileung ka mana kamari euy teu datang tah ngarapat teu kadeuleu ku dewek eta mah kanu geus wawuh kanu loma nya kasaluhureun urang pan kuduna mah bapa geuning kamari teu katingal rupina bapa teh sumping tuh geunah ari si Wardi teh geus cager euy tuh kapada teh nanyakeun teh beureuna urangna jeung nu wawuh si Kusman ka mana cenah bejana mah geuring tah kitu kanu sapantar basa loma basa kasar mah teu pantes ari kasaluhureun mah kitu tah aya basa panengah ieu mah dipakena keur batur nu sahanapeun ulah wakamulang ayeuna tuh mang kapanyawah ye cek dununganana Bu ari Mang Udin geusina dahar saur pamantri kageureuhanna tuh cik aya artos alit cing nukuran mang tuh make lentong sedeng diselapan ku kecap lemes ayeuna aya basa sedeng ieu mah keur ka awak sorangan
atau kanulian nu kira-kira satahapan jeung nyarita jeung urang. Abdi teh punten Pak ieu teh acan eda. Ta eta mangeunangan abdi teh acan tuang. Tuang mah kedah anu kanggo saluhureun lemes aya sorangan teh acan eda. Tuh. Enjing rupina abdi bade mios teh, tuh mios. Teu ngeunaheun lamun rupina mah enjing abdi bade angkat, ulah angkat ka sorangan mah kudu mios. Tah lamun imah dupi bumi itu bapak di saurna di Jalan Raja Mantri kabatur ka saluhureun. Ari ka sorangan mah air rompok abdi mah teu tebih Pak ti Radio Mara rorompok. Tuh. Da mau mungkin ka saluhureun, bapak dupi gua gobrol. Eta mah hayang digampleng harita keneh. Pun anak teh abdi teh tiasa jajab pun anak Pak kamari teh udur ngadadak udur teu ngeunaheun lamun urang nu mawi abdi teh kami teh suming bapunten teh teu damang teu damang mah kada ka saluhureun ngadangu wartos saurna bapak teu damang tah eta bener uluh hese keun bae da kudu diajar nya atuh euy ke heula ai HP bola ka di sana ayeuna. Halo guys keheula paehan tuh bahasa Sunda teh hese keun we batur teu raresepeun Kang Ibing warek ngajak teh sonon atunya ulah leungit we ulah leungit keun nu teu raresepeun waktu teh tiasaeun diajar nu teu raresepeun teu sawios-wios ngan ulah urang Sunda nepi ka teu raresepeun ka bahasa sorangan mah tah ieu mah etang-etang ulah leungit we atuh miara nya ayeuna bahasa lemes dipakena ka kasaluhureun komo kanu teu acan wawuh mah iraha pisumpingeunana Bapak RT teh tuh dupi Bapak iraha bade angkat ke Amerika teh tuh da moal mungkin ini sering rek mantau ke Amerika teh moal da ka saluhureun eta Bapak atuh teu nyanak teteken teteken teh itu teteken teh atuh saya namanya anak teteken Bapak da leueur jalan itu teteken tuh. Ayeuna cara ngalemeskeun teh loba dina basa Sunda mah. Ke atuh ti Syahru Ciparai. Kang Ibing aya hartosna pasunan naon parahyangan naon pasunan teh ari awalan Pak sareng eta teh lamun nganggoan tungtungna akawitna teh tina pasundaan. Pasundan, pas pasundaan jantan pasunan artosna tempat urang Sunda. Parahyangan tempat para rahyang kepercayaan zaman baheula nalika teh acan lebet Islam aya para rahyang aya Sunan Ambu, aya rahyang Banga, aya rahyang Niskala wastu kancana tasareng sajabana. Kang Ibing dupi palagan di Jomantara naon? Palagan laga teu perang. Jadi geningan lamun palagan tempat pangperangan Jomantara teh angkasa tempat perang di angkasa meureun tempat tempurna kapal udara jeung kapal udara kitu panginten kasepnya tah kanu naroskeun nganggo telepon 8 hiji 08 hiji 8 genep hiji 7878 kitu kiten tah urang wihan di kanu tadi ngalemeskeun teh aya nu nganggo hiji nganggo tun NTUN kirim robih lemesna jadi kintun bawa jadi bantun kari jadi kantun boga kena dahareun di mah urut kakaren lebaran aduh bapak rupina kantun goreng sampuna wungkul kue nama seep tuh aya oge nu dirobah make jeng payu jadi pajeng laju lajeng maju majeng malah siri jadi gumujeng asalna tina gumuyu wis ieu tiasa dia ngalemeskeun perkara perkawis sawatara sawatawis nanda tanda tawis nawis aya ge nu nganggo os nyarita nyarios supaya supados rasa raos aya nu nganggo ten hampura hapunten kira-kira kinten-kinten pirang-pirang pinten-pinten tah kitu ieu panginten anu mawi kade henteu gampil ieu teh Kang Ibing naon bentena kecap pribados sareng sim kuring pribados tadi geuning tadi wajah jadi waos nya nyarita nyarios
atuh lamun kitu mah pribados teh asana tina pribadi pribados. Sim kuring, sim teh tina jisim bahasa Arab, jisim kuring raga jisim teh geuningan badan nu matu kaduhung jisim anu katempuhan tah jisim teh eta artosna nya. Naon waktosna uih mulih wangsul mios angkat uih eta tina mulih namung basa kanggo murang kali ali mah hayang uih tuh uih muli tah mulih balik sami mung lemes wangsul ya balik tapi keur sorangan di mana ka ibing wangsul tidinya ti ilana namanya ngasawa tuh kang naon hartosna nyungkun teh siganya bager tapi eusina mah patulang tongo ngarah eraeun upamana wae ieu jelema gede teuing barang daharna sok meakeun kejo kuduna mah mun dicarek teh tong gede teuing atuh nyatu teh ieu mah disungkun barang geus gede teh namru atuh ditamihan deui bapa aya jalmi ngartos mah jore ya beungeun teh eraeun kecuali nu teu ngartos ditamihan deui mah dihabek deui tah kitu panginten tuh geuning urang ngesepe atuh mangga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Bing ya, sareng Kang Lang ya di Ciapusnya. Semua. Hayang naroskeun anu ka hiji tadi teh aya mawa teh nya. Mohon. Mawa teh nyana. Semohon. Upami kanggo pribadi naon ngabantu teh nyana. Ngabantun. Kanggo pribadi. Mohon. Terus deui aya deui bahasa bawiraos tanaon hartosna eta bawiraos. Menurut pendapat saya mun Indonesia nama. Oh gitu. Bawiraos teu kedah bapa nu sumping sabeas itu atuh sina ka dieu. Tah kitu. Numutkeun pendapat sim. Mohon numutkeun pendapat sim kuring gitulah kinten-kinten kitu. Tah hiji deui nya. Mohon. Aya paribasa neuteuk leukeur meulah jantung. Neuteuk leukeur meulah jantung teh salaresna mah panginten kecaduan. Oh gitu. Neuteuk leukeur meulah jantung moal datang teuing aing ka imah maneh tah geuning sok aya kitu. Kecaduan. Semohon. Atur nuhun. Mangga sami-sami Bapak. Meni reus pisan ya eta ngobingkeun bahasa Sunda di Kang Ibing gitu. Atur resepane kamu baru blak Pak. Aduh atur nuhun pisan. Semohon. Mangga sami-sami mangga. Tah. Tah tambah panginten kitu sakali deui kanggo Pak Adenur anu aya di Pagelaran Cianjur Selatan. Wilujeng ngarangukeun ye radio mana di Bandung atuh kanu di Tasik oge geuning Kararebih. Ciamis. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng Kang Ibu. Sumuhun. Sama. Saya alhamdulillah. Nuhun atuh ari damang mah. Jadi Mohon. manawi uningan. Mohon. Ari Bimbo teh ngaluarkeun kaset engel irahannya. Bimbo. Kayak orang taroskeun ka Kang Acil nya. Mohon kayak orang taroskeun ka Kang Acil. Mohon meuning diantos-antos kita aya. Sae mangga. Abdi mah da favorit pisan. Semohon. Atur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Nah, urang kupingkeun heula jadi kartosna nyungkun Indonesiana lamun eta mah meureun nyindir lah. Ulah sok nyungkun jangan nyindir gitulah. Itu kinten-kinten. Kang Ibing dia pening gamas ih. I don't know what is the meaning of gemes ih. Kang Ibing dupi hartosna pakarang sareng pakarangan bet asa tebih kateunnah atuh ai pakarang mah alat senjata ai pakarangan mah halaman namun di imah mah kitu. Nah pakarangan teh disebat kitu kumargi meureunan bisi aya nu asup ka daerah eta siapkeun pakarang lamun anu asup kira-kira rek ngaguna sika bisi bangsat poh rampok siapkeun pakarang matak disebutna pakarangan da baheula mah ku awi atuh sok dirucuk sok naon kitu kinten-kinten panginten. Tah Kang Ibing kumaha lemesna payung sareng payu duanana sami ngangojeng payung pajeng payu pajeng namun kumaha ngagunakeun kalimatna upamina atuh saya nama nganggo pajeng bapak dah hujan eta mah tos jelas nu dimaksud lain payu tapi payung benten deui parantos pajeng seueur Pak misalan buah teh tah kitu boro-boro jang kalakana war hulu keun eta mah dah deui. Kang Ibing parantos tuang Surabi Tilep abi ngintun salam ka Mak Watung mangga
Ieu ti Jeffrey Cimahi Kang upami Inohong naon hartosna Inohong teh tokoh. Inohong Bojong Rangkong ngaran tempat dina ciptaan teh. Jadi Inohong ti Bojong Rangkong teh tokoh dari Bojong Rangkong gitu. Para Inu atuh cenah sanes pejabat tungku. Para Inohong di desa eta ge halal hadir tah gitu. Sanes masyarakat ali tungku para Inohong ge hadir. Jadi tokoh panginten. Tah, mangga urang lagu heula kok. Halo? Oh, Kang Ibing. Sumun. Ieu pemain naros kayaknya kumaha damang. Adi warna kurang pangestu atau saya? Upami urang bade naon teh bade ngawaler duanana salaresna sami. Mung ai sae mah upamina sok seueur teh kana urusan. Kana perkara urusan upami damang anu naon antara teh pasar Bapak teh? Pangesto. Nya eta teh pangesto teh saresna mah aya pidua Anda, restu dari Anda seolah-olah begitu. Karena fisik. Damang Bapak pangesto. Tuh. Terus pangestonya. Pangestu mah Jawa, Pak. Jawa. Mohon. Mangga sami-sami. Kok laguna kok cing. Tah. Ayeuna aya deui ngalemeskeun teh nganggo rarangken imbuhan basa Indonesia mah meureun. Upamina anu nganggo tadi mah parantos teh mah dirobah rasana. Dirobah hurufna ge aya u janten i. Upamina murah janten mirah. Eta lemes. Asa kitu mah numutkeun pribados mah kalebet mirah, Pak. Tah. Kurang jadi kirang, ieu tina u jadi i. Kuat jadi kiat. U jadi a aya. Sebut jadi sebat. Munguh menggah. Rempug rempag. Tah. Aya deui nu a jadi i. Rupa jadi rupi. Asana teh mung sarupi Bapak anu dipunut ku pribados mah tuh teu seueur-seueur kitu tah. Utami. Oh, atuh eta mah sanes doma alit kelas A na ge utama. Utami Bapak eta mah tuh. Upami. Upamina wae contona teh teu geuning kitu. Aya nu nganggo rarangken Deheus nganggo be di selapan jadi dumeheus. Tah, seja jadi sumeja. Sujud janten sumujud. Bela nganggo jadi bumela eta teh lemes. Biasana bahasa kitu dina sajak sok seueur. Pun engkang teh sanes teu hoyong bumela tuh lain bela, bumela ngarah leuwih endah. Tuh salaresna mah kawantun tamihan we ieu teh punten wae kumawantun tuh. Tah. Ieu kade ieu teh keur ngalemeskeun wungkul. Kanggo ngalemeskeun aya deui nu dirarangkenan ku in. Tangtos nganggo in be tinangtos. Tuh, sareng sinareng. Aya nu sareng hormat tos sae, tapi kumargi hoyong langkung lemes sinareng hormat. Tuh. Aya punjul, pinunjul. Nah, pinunjul teh. Tina punjul kene, punjul teh melebihi leuwih. Didinya we punjulna gan obing teh lah. Dina jurus tilu teh upamina. Aya deui nu dirobah ngalemeskeun teh. Nenyo janten ningali. Mere janten maparin. Ngedeng ebog. Baju raksukan. Aya nu acuk keur budak. Lah teu geunaheun malah lancingan sok diponokeun jadi acing keur budak. Teh calik teh yang jatuh acingna kotor tuh. Lah teu pantes aya ka sepuh mah bade nganggo acing nu mana? Nah sia aya gencing dirado mara eta mah. Aya deui lemes teh ku dibalibirkeun, hartosna dibalibirkeun teh disumputkeun langsung hartina make kata-kata kecap-kecap nu sejen. Upamina wae punten ieu nya. Abi teh teu kieu teh mana di palimana nya aya toilet ye hoyong kabeuratan tuh. Lah teu pantes mun masuk punten bade ngiring modal. Ahon atuh kabeuratan atanapi bade kampangan Bapak atuh be kabut. Kampanganna paling dikecekap tuh. Pada kiih. Tuh,
atanapi dibalibirkeun bade kapengker itu sekedap giring kapengker teh kajaman gitu. Aya jelema nu teu ngarti mah pan di pengkerna teh pada haruntah oh kapengker mah atuh bebaskeun kana haruntah sanes. Aya anu kura rangkepanan nu sarua hartina seperti ngiring-ngiringkeun teh tiasa lemes. Aya deui nu ngalemeskeun teh ku kecap nganggo kecap Jawa kuno, Arab atanapi Sangsekerta. Contoh lamun dina Jawa kuno ye. Miwah eta teh oge deui jeung dina basa Jawa kuno muwah. Tuh, raja muwah ratu, raja jeung ratu, oge ratu, kalih sakali. Artina dua. Pan ari kalih teh dua teh kalih cek urang Cirebon mungkin kitu. Pirata ya wis dibawa kalih cenah, dibawa we dua gitu. Ngawayuh, wayuh teh naon maru ureunan nyanung, eta lemes ngawayuh. Bapak abdi boro-boro tiasa ngawayuh atau kanggo hiji ge idung siku ciritis teh cekap tuh ngawayuh. Aya di nu ngalemeskeun tina basa Arab. Kuring apan jadi abdi eta tina abdun. Abdun budak belian abdi, makanya sok abdi dalam tuh. Aya di jisim tina jismun, awak badan jisim kuring tegening kadang-kadang jina dilengitkeun sim bungkul. Sim kuring mah ngaraos tah sim mah tina jisim bahasa Arab. Makam kuburan, astana tina makamun, asma tina ismun ngaran tah geuning kitu. Nah aya tina Sangsekerta aya contohna sabda urang teu arapanya sabda pujangga Sangsekerta teh nya sabda teh sora omong aya di wera amek abdi ngaraos wera ieu tuh. Oge perlaya maot paeh dharma kewajiban keadilan seueur tuh itu ngalemes-lemeskeun teh seueur nu kitu. Ulu lalawar aya deui nu lemesna teh ieu mah kalebetna lemes anyar ye can di aku. Tapi sok aya di wewengkon teh bahasa daerah nu khusus upamina wae saeutik urang sok nyebat sakedik, tapi di daerah Sukabumi daerah Cianjur sok aya mung saalit pada alit mah lawarna gede. Sakedik tuh. Jalmi ti lemesna tina jelema, bukti tina buklos, janten tina jadi aya. Tah nu mawi lu geuning si horeng basa Sunda teh kasep geulis hese dek saha nu miara bahasa urang lamun lain urang sorangan. Tah kitu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Mun. Kang Ibing upami kecap Sunda dusun teh kumaha Kang Ibing teh? Maksana Sunda sana Sunda dusun atau pangitan. Sok aya anggapan bahasana teu lemes-lemesna teuing deuikeun ka teu harti. Oh, gitu. Gitu. Terus kumaha kecap nanti? Sok aya geuningan kieu naon teh dina barang apa naon dina nyebatkeun eta nu naon atuh tadi teh dina nyebatkeun rencang sangu geuning sok aya anu kieu. Aduh bapak tuang teh teu aya rewangna tah. Rewang ieu sabenerna mah lulugu bahasa yang jarang digunakan, mungkin hanya beberapa puluh orang, beratus orang. Gitu tah. Kadang-kadang sok aya di hiji daerah gitu. Atuh kamurang kali biasana maksudna mah diminum dieueut, cobi atuh dimuh tah. Gitu peningkat. Tetap Sunda dusun teh kitu Kang Ibing ya. Sanes eta sanes. Oh, Kang Ibing. Mangga sami-sami, mangga. Tuh, geuning. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naroskeun ieu Kang Ibing. Mohon. Atah adol. Adol. Sebetul nama naon teh punten pisannya. Awit-awitanna nama tina jadah. Haram jadah teh sok jadi haram jadol. Da keras teuing nyawa haram jadah mah. Haram jadah teh siga haram jadol. Kulantaran kasar teuing lemesan deui atah adol. Pami ka alam naon Kang Ibing? Ka alam kapuji. Meni asa ka alam sia geuning tak kitu. Nah, untuk Kang Ibing ya. Mangga sami-sami.
menes di Banten tempat anu ti tahun 85 hiji 885 pusirna kamonesan kabantenan di dinya kana cokor ge ngabasakeuna ceker kana ponok penek penek kana hapa hepe kana anu kana manis menes tuh manis teh tina manis teh kecap manis teh aduh dalam mur aing manis teh sae teh manis kulan halo sumun halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ibing, begitu maros. Mohon. Pan upami bapak-bapak aki-akinya, Mohon. nu tos sepuh bisa Mohon. disebat nate kontrong-kontrong. Mohon. Upami istri nini-nini bisa nutos nini-nini disebatna naon Kang Ibing? Rupina kindring-kindring. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Halo, ampun ya mah. Oh, itu atau salah. Tah, geningan basokeun mah da ieu mah sanes hartosna urang kudu bisa kitu. Tapi alangkah baiknya mencek bahasa Indonesia mah urang ge ngartos. Ngartoskeun bae. Lain ngartos atuh minimal resep gitunya. Tah, ada geuning bahasa Sunda teh tetela disebut gampang hese, disebut hese teh gampang. Nya. Da bahasa Sunda mah kecapna saeutik oge ya Allah hartosna ageung. Upamina wae lamun urang ningalikeun dina bahasa Sunda geura aya rarangken nya rarangken teh awalan pamana raeran imbuhan ayeuna rarangken hareup. Tah sapertos nuduhkeun keur migawe. Tah sapertosna napi beas tapi napi taheur naheur toker asalna makeen jadi noker tutup nutup tuh copet jadi nyopet ceker nyeker jahit jadi nyait nah ngata pang karinyakeun heula ta kursi teh lah kagok ieu keur nyait angeun tah nyait tuh nya aya di kecapa lolobana ieu teh tina kecap pagawean seperti tani tengaran pagawean tapi lamun make pak di hareupna patani jadi anu jelema nu migawe tani paburu anu sok moro gitu ya tah eta oge sok nantoskeun usum ngegebug pagebug pakewuh tuh seueur ye tah rupina mah kayak lamun lagu heula mending oge upami ngondang tausiah kedah ka mana nepangan akang kararompok we kasep Kang upami telepat janten mah kang upapelakan contoh melak bawang daun teh teu janten jadi sanes lemesna jadi salarasna aya kecap anu hartosna anu kecapna hiji tapi hartina dua malah aya nu langkung seperti jadi memang jadi teh janten tapi aya oge jadi dina pepelakan nu hartosna tumbuh tah ieu duanana ge leres melak teh kamari siki teh jadi euy uketing kunaon tah urang nemen kokod monongeun aya nyebatkeun alhamdulillah kamari teh teu kahaja siki teh di ruang jauh jandi we janten tak kitu